sarua geus beak. Tuh. Kumaha atunya? Mon, kemana sih Mon? Ih, diharap apanya? Coba keharap ah, ya. Main sih Mon dari tangan teh. Ih, ayo di dieu. Mon. Ih, kumaha da Mang? Alhamdulillah. Abdi teh gegedor di ditu Mumun. Da Dieu geuning itu nembalan. da mumun mah sahaja cenah gegedor. Heuh eta patos cenah bejat. Sakalana imah mumun. Nya naon ieu? Nya naon? Itu ya sebenarnya dia kok atuh calik Nah, itu atuh abdi teh ngantosan teh di Jalan Rio. saya teh doh ka mana wae mun karak nyampur aya mah sombong. Urang teh tas udang gering ngomong. Ayeuna teh meureun keur perubahan iklim. Flu. Tas buku ieu batuk puguh. Dia ge masih atur keneh irung ge. Da fugu kamar ge mumunna sarua 2 poe pilek. Nya beas geus beak. Padaringan komo. Tah beneran. Kita yang deui teh mun teh rek kamar komo ieu geus unggul duit beas ge unggul. Ih, urang teh ka dieu teh arek nya teh arek minjem duit ka maneh teh mumun. Esa kumaha sih doh mun aing teh boga. Sugan aya sapeser atuh keur misalkan meuli beas budak kami hayang jajan ngaranguk wae. Kita kudu boga atuh. Serius doh beneran tuh boga atuh mun boga mun izin bentuk ka maneh. Bohong. Serius. Ka mana nya bingung tuh dengan duit. Kamananya si narsinya geus babarep poe teh di sawah tong kapanggi. Narsi teh kangen. Hayang gawe deui jeung bareng jeung manehna nengan duit. Dagang kopi, aya mah warung sepi. AKP di Raja we polis. Deka golep, aing teh karege tepi jalan di begalan si Edo, si Mumun, si Mimi. Si Narsi kira-kira di mananya? Sarote butuh curhat di manehna teh. Sugan wae ka dieu ke lewat. Si Sarah kemana? Nya di tangan di telepon teh diangkat-angkat. Oh mah. Aing teh tadi teh nelponan si Sarah tapi eueuh teh diangkat. Di mana aya teh nya? Sugan disalakianmu kasapuluh mah. Sarah. Sarah. Hei, hayu orang kamu, Sarah. Hayu orang kamu, hayu. Atuh siapa? Ditungguan ti tadi sama sana. Turunkan. Aduh, dengan ditasahan dengan eta, ha? Kita saha? Siap men tuh bruk wae pasti aing. Pan aing teh lempang biasanya ke lewat deui meunang kunaon deui eta tuh. Iya, loba kucing ngisi, ku aing teh jadi turuban. Atuh aing pengen jadi teu nempok meureun. Ah baru cara kamari-kamari karga urang gek nya. Lempang dek ngalamar ka golep. Gawe di golep. Ah si Mimin jeung si Edo. Moal ayeuna mah ya urang susulumputan ya urang lewat tukang jalana. Nah, ya. Kudu geulis tapi tuh kudu kieu tuh. Gitu. Jadi SPG mah tuh. Tapi lamun pas urang-urang mah pasti katarima. Ya iyalah. Lamun curah si Edo si Mumun si Mimin mah katarima. Komo si mah. Mimin nanya awakna badan. So alim teh. Jika anak muda anak gajahnya. Oh si Edo mah kos anak bayawa.
Ih, si Momon mah koma. Pas Ih, naon? ngahutang we hirupna teh. Loba hutang kayak Oh. beaknya. Oh, kes babi ngepet itu bisa nate nyokotan memang ayeuna teu mampu. Ayo urang lempang bising kaberangan. Ah, Yuk. Pokoknya mas ya, ku aing diajak ayeuna mah moal sangsara ieu. heuh nya. Eta tihang aing rusak atuh ah. Moal kan kuat. Kita masih mau menit. Kira-kira aya moalnya? Pasti aya lah, jelema kos itu mah pasti aya di imah. Oh, nyampang Gawe tahu, gawe tara. Heeh. Ngadul jalan Ngedul. Aya, heuh. Si Edo nya. Kesana keur ngobrolkeun eta Bang Emoknya. Pasti dek nginjem Bang Emok. Heeh nya. Ih. Teu boga beas nginjem Bang Emok. Teu boga naon Bang Emok. Balang sakit. Kumaha teh digulung hutang. Emok malulu anu dicokotan teh. Ira satu kana Bang Silana. Heeh. Kos urang main mereka Heeh, gawe. hutang ka saroge kan can dibayar. Emang can. Heeh, eta nu 5 juta. Bener nurus tunjung mana. Heeh, saroge dek ditagih sarunya. Cenah sawahna ayeuna tinggal. lagi. Ih, sawahna ge ayeuna timbang kali 1 meter, 1 meter setengah. Aduh ya apa ayo orang sita imahna. Ayo we ah, ayo. Bener bener. Kontak mata di sana di sini siapa di sini? Narsis. Si Narsis. Si randa-randa Di gitu. sore yang panggil jeung manehna teh. Gua mau sarong mah. Si Sarakuru. Kenal sia. Mana teh ngeunyak-unyakeun wae. Wih, bodo amat. Gawe teh maneh teh bener mas wae urang. Ih, peduli amat. Ya. Bagian sia ngobrol teh. Sia mah dua namun lagi yang ribut aja jeung aing, ha? Heh, bari lagi sia ngobrol kata teh jauh teh emak. Sia ngupingnya, ha? Ayo Ya iyalah, dia teh boga bea cokot Bang Emok. Anak si Hang Jaja nyokot Bang Emok. Masalah kisah kamarana. Enggeus sata kok jadi randa kok saro. Dengekeun M masing-masing hirup mah. Ih, lanjan masing-masing ge saro mah karunya. Mereka kok sarah bener Kan ge. dapat iya. Betul oke. Ih, butut-butut teh urang loba duit. Aing mah yang meuli di mana coba? Di luar negeri. Ih, sama Lain mampu. Cicing ngomong. Dengekeun. Marane setelan kita ka marana deui. Arek ngalamar jadi nanti. SPG kan. Urang jadi. Bang SPG para rantas apa ieu? Ulah sok nyekel ieu Bang. Ih, banyak kali tuh susu saro mah mahal. Saya Naik izin ge. meledog. Susu geus buyatak ge mulai gojek. Ih, buyak dari pas ada leutik. Ker. Tuh tempat tuh. Talaki mah gede hang gede, abdi jempat. Karena gawe SPG apa ngagebot, eta tudung geboy. Paina ieu teh mawa ieu sia teh tadi tetah. Bawa tah. Ya. Nya tegablek sapu goreng pas Ai ieu. jelema geulis mah nya parawatan kulit ge di mall. Jadi lamun kapanasan teh ulah bising hideung jadi make tuh. Ka dieu ningali leungeun. Ieu kunaon ieu? Isu eta mah. Bodoh. Ih, eta teh bikin nyata lalaki, kudu 12 lalaki makana kitu urutna. Ieu teh dicupang. Pamali di Cupang teh. Cek saha da Cek urang saha. nya. Dina aku. Saya tadi eta dicubang ke sarang geus na ieu geuning. Terserah aing arek dapat emo ke henteu urusan aing ngan urusan sia, ha? Heeh. Menarik mah. Urusan aing lah, hutang saya dibayar ka aing gampang 5 juta. utang, eta teh dibayar. Gampang tiba heulak ini sama ngomongna teh gampang we. Ti mimiti sawasnya hektaran aya tinggal 1,5 meter. Nya bayar hutang ka sarong. Halus ya. Tuh. Cicing mumun. Si sarong mau dilompat ka wae tah. Itu. Magi seta ka sarong teh sirik wae. Magi seta ka sarong teh sirik wae. Iya rusak. Usah gablek mah geus cicing. Rusak ieu teh nu aing. Eun sia nya. Balik di luar negeri. Itu jelas. Yo ayeuna naik naon sok. Intina mah meuni. Ini marai ribet marai hutang sarama nek lagi hutang. Kendi ge dibayar. Ya Ini ayeuna urang salah. teu boga ongkos naik angkotnya, naik taksi. Pajah didinya teh loba duit. Hah, kumaha sih? Justru Eta duit lagi duit heula. urang can Bea. Justru yang kasih om emok-emok dek kemarin hutang Saria. Jangan dengekeun. caketan ayeuna. Dengekeun. Urang teh geus rencana jeung si Momon. Arek nyopot di emo. Coba tuh ngomongna baik-baik. Baik-baik maneh teh hayang ngajak ribut wae. Sama di baik-baik salah ku sarong di bageran salah keur sarong dek ngalaman dek digawe ka golok usia di hadang. Lah sia nu rese. Geus eta mah. Iya beang kerokna teh heula. Oh, duit. Tempo Tuh, cek. can cair. Tan cair. Coba Tempo baca 180 juta rupiah. Heeh tuh. Eta teh gaji saroh jeung si Aduh, so caro. Cak li bae. Aing mah teu nomor emok atuh. Ngait. Teu nomor emok. Namanya rahasianya.
Pan Minta aing nomor atuh. meureun. Aing pan anu pertama teh meureunnan. Wow jeung si Emok sa. Aing meureun. Minta nomor Makana ulah sok julit. Kain tuh ulah jalulit. Mentan mah ngamene Karanda-randa seksi mah makna ulah julit. Ngaranda mah kumaha ke loba anu Bebas, mah. nama hukum. Saroh geulis, susuna gede, bujurna bahenol, cik atuh mana mentan nomor si Emok. Tapi kan sih amun cair bayar nih tangahnya. Engke dibayar. Oh siap. Serius. Kusaro Janji. dikali. Janji. 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 Samun amun berarti amun mengingkari Janji. orang Teu si tawa percaya dah. Teu percaya aing mah. Berarti amun mengingkari nah sih tah orang. Tah heuh bener aing lamun eta. Masih nu butut kok si tah. Oh, kajen. Hah? Oke. Mana nomornya? Mana nomornya? Ieu. Tah eta nomornya nya. Sapal? Apa? Geus sia ayeuna uruskeun Bang Embok aing teh ngalamar heula Baik, di SP. Din urang nanya. Didinya mau nyokot di apa? Ya, mau nyoba deui. Telepon. Telepon. Mau nyokot deui? Moal. Bang Emok. Heeh. Telepon. Mau urang nya. Ayeuna kan urang teh jadi SPG nya. Duitna Yo, lebih Cek. ke Bang Emok. Kalilitku Bang Emok mah Liur. mantak beak kana naon-naon si teh. Ilok ah. Ih, imah. Ih, tempokeun si Mumun. Sawana hektaran ayeuna kari 1,5 meter Dengekeun gara-gara sarok dengekeun nya. Ya. Ya nya dengekeun. Ulah kitu, ulah ngaledek ka babaturan. Baheula teh urang teh susah senang teh babarengan. Wah, urang teh. Ayeuna sia saprak geus naik daun. Hirup sia geus senang, hirup sia ge geus senang narsi. Nah, sia teh meuli sararombong ka urang teh. Jadi sia oge nya sararian nya sombong ka urang mah. Kedeung heula kedeung. Aing naik daun. Kumaha naik daun aing biasa lagi naik taksi. Gileut jalian naik daun. Gileut Tah kieu ye ngobrol ajeung anu barodo mah. Emang. Ah, geus teu ari Terus atuh hari aing teh ngalamar ah. nguruskeun Wah nyawa nya ku sia uruskeun Emok mah. Kayak mun cair bejan urang heuh. Cuang telepon we nya engke ku didinya telepon, emokna janjian. Di mana teh dihandapkeun tangkal anu iuh kitu aya di dieu mah nya. Bisi katingali teh bisa aya sinar si jeung si sarongnya perpending ngaledek naon ngahina. Jadi engke mah nah itu wae. Kajian urang duaan we emokna heula mah duaan. Ke telepon si emokna, urang bawa rek nyokot deui terangkeun jam sakieu urang ngumpul di tempat biasa. Sege apaleun ingeteun deui. Kitu nya. Ayeuna urang rek balik heula nya. Nuhun nya satenya kade di kontak. Oke. Jamna ke WA nya ka urang. Jam barana ngumpul langsung OTW urang. Nuhun nya. Kemana ya guys jam 1 leuwih. Norek ngalaman teh. Coba aya meeting, coba dipelak. Sampai dipelak jadi. Marahnya makhluk teh. Ditelepon, baru nggak HP. Kemana ya jelema? Geus jam 1 can muncul keneh wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, iya buka sapatuna dibuka. Entong di lamotan we. Oh, di lamota. Da ieu mah teras mahal. Oh, atuh. Mahal Pak. Aduh, ieu. Ah, ya. Arek we nya da ieu keur. Coba atuh pambuka. Rek dijentosku eta ngabuka we sarangan. Pambukakeun hese. Ngabuka we ku gegep we kunaon nah teh. Ieu tong eta tong dicabak ke pantot di emas ya kade. Nyetrum. Di nu emas, apa emas? Henteu. Emas paejo. Oh, tukang baso. Anes, Naon atuh? tukang ukir. Sok palebat. Punten anya. Mangga. Teu sasalaman heula. Oh, sasalaman. Sasalaman. Salaman. Iya, Ya nggak dikasih. sama jeung lalaki lalaki. Sok salam mual. Tuh kan yang lepas tuh. Loba tuh. Sok jam jam 2 tuh, rek aya meeting itu sok. Edo, Mak, aing kesel banget eta karang gelo duaan. kunaon emang? Masa nomornya kamera teh aktif. Ih, Gusti, aing mah keur butuh duit. Ya, geuleuh geus saranda teh saranda kudu. Aing panggil. Di order kapan tong? Hajaran langsung. Geuleuh. Disikat. Disikat bila perlu. Di mana teh randa duaan? Tahan. Ah buru-buru orang ka gudang orang menang duit. Di mana sih gudangna? Di bedi itu. Lah mana nipu sugan si bos teh nya. Heuh nya sugana ieu urang pehangan we. Lo teu kapan. Kedeng susu. Kamu. Ya, budak cucunguk. Dia sih. Nah, Padua cucu iya, ngomong. tadi Aing kemarin mere nomor telepon tak aktif sang hajanya, ha?
dasar naripu. Emang tak aktif. aktif. Ulah nyalakan orang tuh nyalakan tuh si Emok. Nomor Baru aktif. nomor geus ganti apa kumaha geus Mana teh diblokin. meuni yang syaratkeun urang teh butuh duit. Duit jeung Malaysia. Hah. Nah saya teh nipu. Aing teh dek buru-buru aja dek nangga duit. Ya buru-buru butuh nomor telepon eta. Terserah Emang bisa diterima? terimalah ku bos. Randa kudu kita terima. Emang udah. Heh, siapa mau habis? Hah? Mun. Kacau lo. Lebok tah ku sia Bo- lebok. Puas lah. Puas lah. Terima. Ya. Terus ada kumaha ayeuna, hah? Ya datangan imahna si Emok Ya, dah. menyanyi. Lah mun nyaho meni datangan eta meta nomor teleponna. Atuh ayeuna mah jam. Ari kalian lu mana? Udah diberangkut Eda. Udah diberangkut. Aing balik di duduk mot. Bola aing bising gitu. Bukan sanit. Nah, untuk sanipu tah tambahan tah. Sarua lagi di situ. Tempoknya pokok namanya. Awas Orang balas dendam. Ku aing dibaledog si alun benang. Eroh. Si Mumun. Awas ya. Sandal aing ini rusak itu ya, mahal banget itu titik moy. Ya. Susu aing meni kuateun moy ayeuna si teh. Susu saro tuh gede sabelah. Tuh jadi gede sabelah ayeuna. Ya. Bujur belah teh bujur. Tadi aing Kaji tong ditetep kajen. tadi tak aing ngambai naonnya. Naon cuma kaca pirit Nama stop tek saro tadi geng.